Maka sistem Allah itu tidak akan terjangkau dengan logika tok, dengan akal tok. Sistem Allah di nama Ar-Rahmanna, di Maha Latifna, di nama Ar-Raufnya sungguh dahsyat. Akan ditemukan oleh orang-orang yang sedang berjalan meniti, maka raraoskeun ku urang. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, karena batin ini ada sumber, adalah sumber atau pusat atau pokok segala. Ya Rabbana bil haikali nurani al baji'ab dil qadiril zilani yasir lana kullal umur liwa'abina min kulliha min awbala awani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wal dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'amman ahabba. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadirin jamaah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ngalangkungan berjamaah anu ieu sadayana berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah nu diamalkeun ku bapak ibu sadayana, insyaallah teu mencok tina perintah Allah sareng Rasul. Da puguh kalimahna jelas aya dina Qur'anul Karim, nyaeta nu diamalkeun ku bapak sadayana kalayan dinamian thariqah. Da puguh dina Qur'an ge aya kata thariqah itu sendiri ada secara lafadznya, lalu dinisbatkan dengan nama Qadiriyah, jadi bangsa kaqadiran Qadiriyah, yaitu dinisbatkan kepada nama yang nama itu adalah waliun min auliyaillah, hiji wali tina pirang-pirang wali Allah. Bahkan beliau sudah mencapai derajat kewalian menjadi sultanul auliya fi zamanihi, sultan auliya, rajanya wali, yang perilaku beliau, keadaan beliau, akhlaknya, af'alnya, ahwalnya, akwalnya mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras ngiring mutabaah sehingga derajatnya pun juga terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para muridin muhibbin beliau yang
murid sudah mencapai tingkat murad ataupun murid yang masih dalam tingkat mubtadi, tetap dengan mencintai beliau, yaitu memberi nama perjalanan ini adalah Qadiriyah. Nah, di Qadiriyah naon Qadiriyah dibangsakeun kana nami anjeunna, yaitu Qadiriyah nya bangsa perjalanan Syekh Abdul Qadir. Maka itu adalah sesuatu lakob yang sangat mulia dan diamalkan oleh bapak sekarang, diamalkan oleh ibu. Alhamdulillah, nama beliau alhamdulillah dipakai oleh kita, walaupun perilaku kita sangat jauh bagaikan panggang dari api, tapi beliau membuka lebar, memfasilitasi, silahkan. Bahkan bukan mengasih nama saja, dengan ilmunya berbagai kajian ilmu tasawuf diberikan dalam kitab Fathur Rabbani, dalam kitab Fathur Rabbani tentang beliau dan akhlak beliau disuguhkan untuk ikhwan wal akhwat Qadiriyah dalam kitab Lubabul Ma'ani, dalam kitab Nurul Burhan, dalam kitab sampai 104 kitab yang sudah ditemukan. Itu adalah pegangan-pegangan orang yang beramal thariqah Qadiriyah dalam. Dan di samping teori, di samping ilmu yang diberikan oleh beliau, beliau menggasihkan apa yang diargumentasikan berdasarkan penemuan-penemuan beliau kasihkan kepada kita. Maka itu yang dikasihkan itu sangat baik sekali. Pakaian beliau apa? Ini kata Al-Mukarram Bapak Ajengan dari Tasikmalaya. Apa pakaian beliau? Sehingga beliau apa saja yang dipinta oleh seseorang, muridin ataupun muridat, orang tetangga ataupun saudara ataupun yang kenal bersama beliau, apa yang dipinta kepada beliau selalu mengasihkan. Itulah balabahna anjeunanana. Terutama yang sangat mahal harganya dan sangat istimewa, tapi harganya murah, tapi sangat mahal, tapi sangat istimewa dan mudah diamalkan. Apa yang beliau kasihkan? Yaitu untuk lisan kita, untuk lisan para hamba-hamba yang akan menuju Allah. Apa? Fa'lam annahu la ilaha ieu teh angean anjeunna untuk menutupi seorang hamba. Libasut taqwa dihaturkeun. Bilih bapak bade amang jarak 100 kilo 200 kilo pun kan minimal kedah gaduh bekel leres, karena bapak bisi katalang sara di jalan, bisi urang naon seperti hayam panyamungan ka hiji tempat teu boga bekel, jadi kalah balaringung nyampak ieu teu wawuh, nyampak itu teu wawuh. Ari aya bekel minimal aya koreh-koreheun. Tapi mun aya teu aya bekel cacampa rarapa cupak-capak ka ditu ka dieu, tinggal bingung ngahulang ngaraga meneng teu boga bekel urang. Maka kahariwang nu gede encan aya pemeriksaan, maka tatkala dipameriksa ge da ari teu boga bekel masa rada bingung gede teu boga urang integritas anu sabenerna, tapi dihaturkeun ngalangkungan la ilaha illallah. So eta bekal pangutama-utamana. Maka didawuhkeun deui ku Allah dina ayat surah Al-Baqarah nuju nerangkeun tentang bab haji. Di dinya kalebet aya sing jadi bekal anjeun. Sabab ieu teu kaluar tina la ilaha illallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sok bebeklan aranjeun kabeh ngan bekal numpang hade-hadena takwa, teu boga bekal maripu. Bekal ka alam kekal abadi eta bageur. Di ditu lain 70 tahun, lain 100 tahun, bahkan lain 1 miliar tahun deui.
tapi holidina piha abada, hirup ngan sakedeung 70 tahun 100 tahun sak jam setengaheun kampung akhirat. Ari urang di ditu nu rek dituju saumur-umur teu aya wates wangeunna nu dibekal naon. Bari di ditu hanya 2 wadah, naha neraka atawa surga, nanu dipikeun ka urang naha laknat atawa rahmat. Teu aya lintang iwal ti nyaluuhkeun diri kanu kagungan. Hedat Allah anu maha agung rahmatna, anu pidauh mantena dina hadis qudsi, sabaqat rahmati ala ghadabi. So didinya pangbibita ti Allah, sabaqat ngunggulan kaula rahmat kaula ala ghadabi kana bendu kaula. Maka ku ayana pidauh Allah anu eta dina hadis qudsi, maka urang segede-gede apapun dosa urang tong matak ngajadikeun putus asa. Tuluy kagok borontok kapalang lembah kapalang belang ulah bager eta marek namahan murokabna dina dosa, ek ngarokab kamurokabkeun dosa jeung maksiat lamun aya kata-kata kitu. Sedengkeun Allah maha deudeuh, maha ngantos, maha maparin bade kembali, maka Allah maha nguduprukeun diri di hadapan mantena ngarah jadi bekal nangge jadi abadi. Tatkala lisan hamba Syekh Sultan diucapkan la ilaha, syariatna ikhtiar hamba, hakikatna mah malulu paparinti anjeunna jang kaabadian anjeun dina ridho Allah, jang bekal anjeun dina rahmat Allah, jang bekal anjeun dina fadl magfirah Allah. La ilaha, betapa agungnya guru kita semua. Mudah-mudahan mantenangkeun murid ka urang, amin. Anu calik dina sakumata dina manakib dibahasakeun tangtungan kaula mah ala sidqi maka dibtu kok bener pantrang bohong ka wasiat kana wasiat ibu wae di hadapan rampok anu 60 anu diketuai ku rampok anu teu percaya berita ti seorang anak buahna anu menyatakan tidak ada apa-apa. Ari maneh keseperti anu burung wae teu dipariksa heula, buktikeun heula. Akhirna dipariksa, dibuktikeun ternyata bener ayana. Cik tadi ge cik kaula ge tadi ge. Boga 40 dinar ieu dituna dina hanapeun keleh kaula. Nyaeta 40 dinar hanapeun keleh kaula. Posisina di sebelah kiri. Sok didinya. Kekuatan integritas seorang hamba di hadapan Allah karena iman kepada Allah hakikatnya, maka rohimnya Allah terpancar di dalam ucapan seorang bunda anu dijadikan madrasatul ula oleh beliau, yaitulah madrasah pertama ti ibu. Teu wantu ngabohongan kana wasiat ibu dina nu kumaha wuridna wae ge. Nah ari urang tong boro-boro dina wurid kitu urang jadi lamun teu bohong teu betah, asa kurang sampurna lamun eueuh bohong teh laras jeung naon-naon jeung balad jeung batur jeung pamajikan ge urang minang bohong laras. Wangakurkeun we muhasabah ngaranna. Kan pan Syekh Sultan mah diparios bari boga 40 dinar ditemongkeun secara nyata, kapan urang mah ditanya ku pamajikan ge maha boga keneh ieu artos tos DCE geus teu boga, tenang heula daguan heula 2 minggu mah atuh sabar, padahal boga keneh loba dina. Osok itu bapak-bapak sekali we atawa mineng. Nah eta cok parios. Tidak risiko berat tapi teu betah teu nempel bohong, ngarah aman, tenang di jalan. Pamajikan kitu ulun ditanya. Da sok dihijikeun ku Allah nu budug jeung nu budug cina bareng. Biasa titiran jeung titiran. Tikukur jeung tikukur, mata karakter teh tara jauh berbeda. Kusabab kitu ditanya pamajikan, aya keneh duit nu kamari nu ditunakeun sabaraha 5 juta. Bapakna eueuh, geus eueuh dipake balanya anu ditataan kabeh eueuh sagala rupa. Padahal boga keneh ari 2 juta mah disimpen. Eta mah kaum ibu-ibu meureun ditanya ke bapak-bapak. Leres teu namakeun da aya dina manah masing-masing nya. Dari dia insyaallah moal aya di dieu mah moal aya ngaku. Mudah-mudahan we akhirna sadar sadayana ge. Sok ari teu ku urang mah da moal kapanggi. Da urang kanu apalkan diri urang mah leres. Untuk Syekh Sultan masihan pakaian terindah,
teristimewa. So nu hiji lisankeun keur ngabuktikeun janji urang sareng Allah, keur ngabuktikeun keislaman urang di hadapan Allah, jadi hujah keur urang ti Allah, hujah bahwa diri urang tos berpegang kepada dinullah, dinul Islam, agama anti Rasulullah anu ngadugikeun ka urang sadayana. Nu kaduana Syekh Sultan maparinkeun dina qalbun nyaeta dikrul khofi. Kang dikrul khofi mah naksabandia nya lamun teu acan ngayap mah tingali, lamun janten murid Syekh Sultan tingali Syekh Sultan teh aya dikir khofian teh aya Pak. Palingan atuh pamikitu Syekh Bahauddin Naksabandi pun berguru ke Syekh Sultan, yaitu melalui cicit Syekh Sultan. Maka beliau melalui muridna nyaetanya putranya murid Abdul Wahab Abdul Aziz teras kadituna Abdul Rojak ngiring anjeunna ngalangkungan talkin dikir qadiriyah ti anjeunna, padahal anjeunna Naksabandia Syekh Bahauddin. Maka raos jadi kacana ku qadiriyah sadayana thariqah dobel di sareng Naksabandina di dobel ku ngalangkungan naon ngalangkungan dihijikeunana ku ngalangkungan mursid urang sadayana. Mudah-mudahan urang diangkeun mursid ku mantan murid ku mantanna, amin. Saha Syekh Khotib Sambas eta nu ngajamu thariqah qadiriyah wa Naksabandiyah di dinya aya hopi. Maka dikira anu dua eta ngalangkungan panghaturan ti Syekh Sultan. Yang lain pun juga ulama-ulama amilin, ulama-ulama ussolihin sadayana luar biasa karya-karyana, karya-karya ilmiahna luar biasa, ngabuktoskeun dina berbagai kitab. Imam Ghazali luar biasa dilebetkeun dina kitab Minhajul Abidin, dina kitab wabil aula anu populerna nyaeta Ihya'u Ulumiddin di dinya palih dieuna sabada eta Minhajul Abidin dihaturkeun. Indah semungkul sadayana. Karena itu untuk mengasah spiritual seorang hamba, menjadikan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu ngawonkeun anu sanes para ulama ubillah, ulamaul ilmi. Tapi urang layak urang teras-terasan bersyukur karena kenging panghaturan ti Allah kangge ngabimbing urang anu ngalangkungan Syekh Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teorina dipaparinkeun, hasil praktisi anjeunna ge dihaturkeun. Tah hasil praktek kaula sehingga kaula berbagai tajribah nu ku Allah diaturkeun berbagai karomah. Tapi anjeun kade bisi kajebak tah ieu alatna. Naon? La ilaha diaturkeun so. Dina la ilaha illallah teh eta teh Quran bageur surah Muhammad. Awas dina Quran teh aya dohir aya batin. Maka la ilaha illallah teh teu cukup ku diucapkeun wungkul, sing nerekel tuluy, sing ngarubah derajat anjeun tina min afwahil am sehingga anjeun diterekelkeun, ditaekeun, ditingkatkeun hakikat ka ikhtiar anjeun syariatna. Ikhtiar anjeun hakikatna mah malulu padol Allah Subhanahu wa taala. Di mana muhun la ilaha illallah. Bapak mana tos gaduh dipaparinkeun kan ngalangkunganana jarang hopina. Itulah maka innalil Qur'ani dohron wa batnan. Dina Quran teh bageur aya dohirna aya batinna. Diucapkeun jadi ibadah. Nyaeta syariat ikhtiar lisan anjeun. Ngan tingkatanana tingkatan wilayah syariat. Mengucapkeunana ge luar biasa agung da eta kalimah nu mulia, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa. Lalu sing kakodek batinna batnan aya batinna, bahkan dina batinna oge wali batnihi batnan, dina batinan deui ge aya keneh batinna. Terus nepi ka ila sab'ati abton, dugi ka 10 tingkatan, dugi ka 7 tingkatan. Eta batin-batin mu eta bilih bingung Bapak pamidi renung ku penghayatan nutos aya berkembang dina ruh Bapak itu lebih canggih. Ngan bilih bingung dipaparinkeun deui ngalangkungan
Syekh Bahauddin An-Naqsabandi nyaeta Naqsabandiyah mustaqminhu naqsun bandun hartosna napelkeun setempel Allah dina ruh bapa, napelkeun setempel Allah dina kolbun bapa. Eta setempel kangge naon? Kangge ngalegalkeun segala urusan, kangge ngalegalkeun sadaya pengabdian bapa menghadap Allah. Lamun teu aya etaan teu tiasa wayahna ditilang. Leres leheung lamun ditilang nanti diawuskeun kana neraka. Ngajang kana neraka duka sabaraha poe sabaraha minggu kan bingung. Anu akhirna luar biasa prihatinna. Tapi tatkala eta aya dina kolbun bapa setempel aya maka pemeriksaan labas terus. Jadi teu aya hahalang, teu aya harungan. Nah, sambungkeun sareng qadiriyah nu ti Syekh Sultan Aulia abdon eta beberapa tingkatan. Maka hirupkeun kolbunna, hirupkeun ruhna, hirupkeun sirna atau sultani heula di dinya. Tuluy sing nepi kana sir. Tos dugi kana sir mah mal bisa ngabalir bapa tinu kagungan bapa. Saha anu kagungan urang sadayana? Allah. La ilaha illallah. Kadinya agung nuhun Syekh Sultan parantos ngahaturkeun jalan menuju Allah. Bari pang gampil-gampilna tapi pang mulia-mulia eta jalan menuju Allah. Paingan para ulama umbillah membuat syair untuk mentakrimkan beliau, untuk mentakdimkan beliau. Apa syairnya? Ya salit teh heula. Ya Rabbana bil haikali nurani al-baji'an dil qadiril zilani. Mau jailani mangga, mau zilani mangga. Ya sirlana kullal umur liwa apina min kulliha min aubala awani. Mangga urang seserengan. Ya Rabbana bil haikali nurani al baji'ab dil qadiril zilani. Ya sirlana bil haikali nurani al baji'a bil qadiril zilani. Ya sirlana kullal umur liwa apina min kulliha min aubala awani. Mudah-mudahan segala rupi kahoyong perjuangan mulia sadayana digampilkeun ku Allah sareng sagala rupi petaka mara bencana mara bahaya disinglar ti urang sadayana. Amin. Itulah panjang lebar nama eta globalna sadayana mangatras niti wanci kadituna niti. Itulah qadiriyah nyambung ka Naqsabandiyah. Jadi lisana diucapkeun manahna diemutkeun hirup teras. Sebatan atuh akang abton di dinya mana? Hayu ngalangkungan kitab Risalatul Aliyah, ngalangkungan kitab Bayan Tasdik, ngalangkungan kitab naon deui? Kitab Tanwirul Qulub karya mantena salah sayos putu murid mantena yaitu Muhammad Amin Al-Qurdi mantena nganggit atanapi naon ngalebetkeun perihar latifah. Pertama latifatul qalbi nu aya dihanapeun susu kenca kira-kira 2 ramo di dinya aya lelemutan dina jiwa bapa sok piara ku bapa pelakan we kalimah tauhid di dinya dikir hopi teh tuluy nerekel kana latifatul ruh di dinya aya naon latifatul ruh ka Ibrahiman sareng ka Nuhan. Toh insyaallah semakin kuat semakin tajam Bapak semakin tingkatanana semakin dalam maka akan semakin manfaat dan semakin beruntung kangge eta jalmi nu ngajalankeunana.
Nah, kumagi kitu mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka urang sadayana. Fa kullu ma huwa abton fa huwa anfa'u wa arbahu. Di setiap yang lebih batin berarti lebih manfaat. Setiap pemahaman yang lebih batin berarti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Karena batin ini ada sumber, adalah sumber atau pusat atau pokok segala. Maka oleh karena itulah dugikakeun Syekh Sultan, tatkala semakin batin semakin tajam, sehebat apapun rampok yang akan menghalangi dia, bahkan akan membegal beliau, tetap beliau tidak wani meninggalkan integritas dirinya yang sebenar-benarnya abdun muwahhidun, hamba yang benar-benar dia itu hamba yang bertauhid kepada Allah. Tatkala ditanya oleh orang dengan cara jahat ataupun dengan cara menakut-nakuti, jarang orang lain yang jujur. Karena ngaran penjahat, ngaran lagi kadang-kadang nanya rada teu nemalan sigan teu bener teu ngaku teh nakol heula kan, memeh itu ieu ngaran lagi penjahat. Tapi ngalangkungan kejujuran dari Syekh Sultan yang semakin batin semakin dalam. Kejujuran adalah suatu tindakan yang sangat benar membuktikan kehambaan. Yang kedua adalah mengimplementasikan apa yang diamanahkan, diwasiatkan oleh bunda tercinta. Dia yang mendidik, dia yang memelihara, dia yang mengatur kita dari mulai kecil sampai beliau usia 18 tahun kan waktu itu. Merasa di usia yang sedang munculnya gejolak emosi, karena di waktu usia itu adalah waktu sangat ingin memanjakan diri, tapi beliau lebih enak dalam kejujuran. Maka tewantun anjeunna bohong, tewantun bohong. Gusti nu agung begitu ditahros itu nya jika lagi aya. Maka karena udah disertai dengan jiwa yang ikhlas, yang benar-benar hatinya tidak menghindar dari ingatannya kepada Allah, maka akhirnya ada apa? Ada kekuatan. Kekuatan apa? Tarikan jiwanya, tarikan jadbah ilahiyah ataupun rawannya pertama sampai kepada beliau adalah tarikan jadbah ilahiyah. Akhirnya padahal dari dalam ada juga energi yang keluar yang tidak bisa disangkal oleh penjahat ataupun rampok sekualitas yang merampok kepada beliau. Tidak ada, tidak tertahan energi yang keluar dari beliau. Energi apa? Yang sangat dalam, yang tidak merasa pisah dengan Tuhan. Akhirnya meluluh lantakan jiwanya. Akhirnya berlimanglah air mata para penjahat. Ngarasakeun betapa dosanya aku. Abdul Qadir, anjeun mah di tengah anu urut kabina-bina kieu. Wah, jujur ka kaula. Ngalangkungan arah-arah wasiat ibu anjeunna ari kalula. Bohong saumur-umur, dudumpak sisiku, rarampok, hahau, gagaplok, bari kula mah bohong ka Allah anu maha sagala-gala. Kusabab kitu Abdul Qadir saksian kaula. Kaula tobat ka Allah di tangan anjeun. Insyaallah. Luar biasa. Mudah-mudahan jiwa-jiwa qadiriyah eta aya di Bapak Ibu sadayana. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan perjalanan kabingung kasusah karuwet kapudet urang sadayana di dieu tangtos saya menakan kapudet kasusah jeung kabimbang sabarangsana. Mudah-mudahan ngalangkungan mangkobah Sultan Aulia ieu sadayana dihilangkeun kapudet karupekna, digentos ku kagampilan, kabarokahan, kalancaran. Amin. Sesuai masing-masing perjuanganna, sesuai masing-masing nu aya dina benak perasaan emutan. Mudah-mudahan ngalangkungan mangkobah Sultan anu neme barokahna mudah-mudahan ngalir ka urang sadayana. Kalayan inti kalimah bihaqi la ilaha illallah. Eta. Maka dina Quran aya dohirna aya batinna, jadi sapagodos atuh dugi ka ila sab'ati abton, dugi ka 7 tingkatan batin. Itu
kan akang kapan dina latifah 10. Nah, 10 sareng anasir anu opat, anasir bumi, anasir angin, anasir cai, anasir seuneu leres. Eta aya keterangan hadisna, aya mangga pidawuh Ibnu Hibban dina salah sayeueus hadisna deui wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha anzalal qur'ana ala asyrati abtar. Saestuna Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Al-Qur'an nyaeta kana 10 tingkatan, 10 lelemutan batin. Sok asakeun, sok terekabkeun, sok terus raraoskeun, bari seueurkeun dikir anu jaharna, nu batinna aktifkeun kalayan sarengan ku penghayatan. Penuh penghayatan, semakin jero semakin ngerti karena rahasia, tirai-tirai selalu terungkap. Naon nu dikatakan, apa yang dikatakan dalam kitab Sirrul Asrar nyaeta rahasia, pirang-pirang rahasia atanapi cik orang Sunda mah aya bahasa rasa ning rasa. Terus semakin gitu, semakin kakodek, semakin kabuka, anu akhirna pemahaman semakin ditingkatkan dan manfaatnya semakin bermanfaat dan keuntungannya semakin beruntung. Oh, akhirna katohya. Maka itulah yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang sedang salih. Sedang salih apa? Sedang meniti, mendaki menuju ilahi Rabbi. Terus maka kesensitifan jiwanya selalu dipakai untuk semakin mendalami kemahaesaan Allah, kemahakesempurnaan Allah, kemahadermawanan Allah, kemahalatifan Allah, kemaharaupan Allah, kemahawadudnya Allah, maha sagala-galanya. Kahartos dibere nunutan langsung ngarontok lelembutan, dede luar biasa nyaahna Allah nutaya papadana, ngalengut keur mawa mobil hate eling ka Allah nembus kana batina deui leketai kutunuh nu eta panginten ieu teh pangemut-ngemut ti Allah paingan tadi hataman ya latif ya latif ya latif ya latif. Latifna Allah nuju tajalli ka bapa. Cari bapak tunuh nu teu kuat daripada dibentak-bentak mah entos liren eta kadeudeung Allah peringatan Allah ulah maksakeun bisi ngameledagan tanggal mahoni kartos sok eureun heula ngan eureun di dinya bapak ngararasakeun kumerebna eling ka Allah ditatana di sisi jalan aya tukang kopi ibu-ibu anu tulunganeun urang surdohir anu akhirna bapak liren meser kopi ada nilai ta'awun di dinya tolong menolong berkahna ngaliwat tunu bapak tiasa meser kopi itu nu dipeseran bingaheun bapak ge jadi cenghar leres mana sok. Maka sistem Allah itu tidak akan terjangkau dengan logika tok, dengan akal tok. Sistem Allah dina maha rahmanna, di maha latifna, dina maha raufnya sungguh dahsyat. Akan ditemukan oleh orang-orang yang sedang berjalan meniti, maka raraoskeun ku urang tok didinya nikmat kabina-bina sok banca rampak nu neme tambih ku urang geura rasakeun urang lamun dina kaayaan fakir keur miskin da fakir jeung miskin teh lain kahayang urang estuning kadang eta sadayana kulak canggung bagjak diri kersaning Allah. Keur ngadahar ngeunah boleh-boleh saja dahar daging enak, dahar ikan enak. Tapi aya nu ngeleket teh di jero, di samping nikmat secara biologis, nikmat secara jismani, naon aya deui kainget rasa Gusti. Kamari ngalangkung daerah anu bade kaanukeun. Lamun ti dieu bade kagarukeun ngalangkungan perbatasan Bandung sareng eta aya hiji bumi anu di dinya teh aya ene katinggalina teh teras teh murang kalih nu alih lain kitu eta teh budak yatim lain kitu eta teh budak piatu muncul penasaran semakin jero di jerona semakin penasaran hayang eureun di eta tempat arek ngabuktikeun rasa anu ieu nebarkeun ka nyaa
kuring dahar bieu jeung daging geunah ka bina-bina manya teu kareret itu kan eta teh sami sadayana ge soal ti Allah nu kudu ditangkap ku seorang hamba anu ngarti ka Allah sok di dinya tangkap tah insyaallah anu akhirna ternyata bener ieu teh si neneng teh keur ngurus budak yatim muncul ayah yang meuli bea 1 kilo 2 kilo bikeun ka jelema insyaallah itu dakwah yang paling efektif dan dakwah yang sangat dahsyat tapi di dalamnya karena menggetarkan jiwa dengan apa getaran jiwa itu dengan dzikrullah maka pidato Allah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mestina jalma-jalma nu iman sejati di mana disebat dengan Allah ku dirina atawa ku batur reku aki-aki reku nini reku budak pamuda reku budak leutik tetap sudah berpengaruh terpanggil menggetarkan jiwa. Kalimah ini adalah kalimah yang disebut oleh nenek, oleh kakek, oleh siapapun karena nama ini nama pengasih, nama penyayang yang mengasihiku, yang memberi kepadaku, yang mengatur aku, yang memelihara aku, yang dia adalah pemilik ampunan, pemilik ketentuan, pemilik surga dan neraka, pemilik dunia dan akhirat. Tak akan berlari darinya, maka bersimpuh dirinya ngamarhaban karena ucapan usaha baik diucapkeun anak ngagetar jiwana. Dibaca Al-Qur'an kau mari nama sapertos Pak Ustadz Nurodin adalah ayat ruhan bacaan anak Pak dibaca aku anjeunna nama naon wa'tasimu bihablillahi jami'a itu menggetarkan jiwa manggil kana anu akhirna lamun geus kapanggil jiwa mesti akan ada yang keluar dari organ tubuh jismani apa karena di ruhani dia sudah jalan akhirnya sang jismani pun ingin membuat kesaksian ruhani jalan ngaleketei akhirna berlinanglah air mata saket celak we cai mata karena dibawa ku eling ka Allah maka cai mata itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah tatkala hamba yang mengeluarkan air mata karena ingat kepada Allah maka air mata itu diangkat jadi saksi oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang mengeluarkan air mata itu karena Allah la ilaha jadi atuh urang umur sakedap di alam dunia ieu kur hanya sementara ari kaditu salila-lila teh aya wates wangeuna ka mana urang nyandar ka mana urang berlabuh ka mana urang berupaya memohon perlindungan tak lain dan tak bukan hanya dia sendiri pemilik hanya dia sendiri pengatur hanya dia sendiri yang maha sempurna maha dermawan maha bijaksana Allahus Somad Allah tempat bergantung hirupkeun dina jiwa urang ka Allah nyalindung ka Allah nyuhunkeun tulung ka Allah urang sok semakin kuat semakin positif sensitif jiwanya tapi kalau dikir tidak difungsikan sensitif nakana hayang mitnah batur hayang nganggo goreng batur hayang menyalahkan batur itulah pengaruh daripada dikir adalah seharusnya pengaruh daripada dikir selalu ingin berbuat baik kepada orang yang berbuat baik bilih bapak ngalangkungan dikir tiba-tiba aya nu camerut jambedut ngewa subara padahal eta jalma teh akur sok diajar jeung bapak sing kuat jangan diikuti dia. Bapak sudah berbuat baik. Jangan tinggalkan kebaikan. Terus saja berbuat baik Bapak. Nanti Allah akan mendatangkan kepada Bapak teman yang baik dengan Bapak. Dan dia akan merasa butuh dengan Bapak. Sok karaoslin, urang boga balad urang tepayaan belikan goreng sangka wae kitu kieu. Tapi tuluy kadang-kadang Bapak berbuat baik ulah obah cicing. Ulah obah tina perjalanan Bapak nu tuju ka ditu insyaallah walaupun dia selalu salah menafsirkannya Bapak teu kaleresananya tuh udah bakat karena ngewa kodmu nanya ge padahal teu katingali gitu ataupun ditanya teu nemalan geus langsung goreng sangka padahal teu kakupingkeun kedah berbuat baik positif lamun aya dikiran mah selalu baik husnudzon billah
buat teh kupingeun da katingalina malaweung tadi teh cik nu hiji teh ulah sok wae kagoreng sangka insyaallah. Nah ari papangi di hiji di komunitas tatkala bapak patepang di hiji tempat anu lain tempat nanti nu tadi, maka bapak keur malaweung itu nanya nepi ka totoel, "Uih ti manten urang." Istighbar kakara sadar dirinya geuning si eta teh halus ka aing. Aing we nu goreng wae sangka teh geuning manehna mah deukeut nya hatena teh geuning teu kapangaruhan cenah cik batur kieu geuning buktina mah manehna teh nanya ka urang geuning buktina mah manehna teh wani tepak toel kana insyaallah reda. Maka teruslah berbuat baik. Dengan berbuat baik insyaallah tatkala orang tidak paham apa yang ada di bapak baik, insya Allah Allah akan mengalirkan lagi, mendatangkan orang-orang yang baik kepada bapak. Mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun tina kalimah anu sae. Amin. Kalimah anu sae naon? Dzikrullahi akbar, maha sae. La ilaha kadinya batur. So, tadinya sadayana insyaallah 7 ratibah jalankeun teras beki lemes. Anu akhirna bapak calik linggih dikir bapak dina latifatur ruh bapak didinya bakal kaancikan bapak mahalul mahabbah sabab didinya aya karakter hamba mantenna anu tos luar biasa na ikhlas teu aya papadana jeung makhluk nu lainna mah da puguh Allah nu gaduhna tos masihkeun kasampurnaanana saha Ibrahim Khalilullah sareng saha deui sareng Nabi Nuh alaihi salam di latifatur ruh. Tatkala bapak teras dikirna dugikan rekabkan latifatur ruh mahalul mahabbah tos disampakeun ku Allah bad jadi bapak cinta ka Allah anu ti tadi mah datar-datar saja biasa-biasa saja ayeuna mah disebatkeun Allahus Somad teh aya neura dina rasana di mana disebut alhamdulillahirabbil alamin ge hirup ruhna tuluy ngalkatay jiwana nikmat nu nya-nyana akhirna tos di mahalul mahabbah betah bapak ku dikirna betah bapak ku hopina didinya namina baru Allah menghaturkan yuhibbuhum Allah cinta ka maranehna karena naon maranehanana karena wa yuhibbunahu karena maranehna cinta ka Allah. Jadi hakikat nama cinta na Allah ka bapak dipaparinkeun rasa cinta ka Allah nu Allah ku Allah ti Allah sadayana maka muncul jadi bapak na oke cinta ka Allah maka itu tos didinya rasa cinta aya merasa bersama Allah keremam kereueut teu pisah ti Allah maka lamun teh mah sawaktu rek samenit arek sajam komo sapoe pisah sareng nu gaduhna teu aya liar dina manahna maka lauduktum halawatal uslah la arabtum marartal qati'ah lamun teh mah aya dina rasa bapa aya dina rasa ibu henteu aya naon lamun tos dipasihkeun nikmatna amisna bersama Allah lalu oleh Allah ditinggalkan bapak ditinggalkan kena bahasa ilustrasi manusia we ditinggalkeun bapak jeung ibu mesti bapak betapa pahitnya tatkala gerak dan diam tidak bersama Allah. Mudah-mudahan selalu bersama Allah. Amin. La ilaha Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahu ma'i Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. La ilaha sareng anjeunna Allahu hadir selalu hadir dalam ruh bapak dalam ruh ibu selalu bersama dimanapun Allahumma bersama anjeunna keur bingung keur susah sareng anjeunna keur bingung tetep teu ngabalieur ti anjeunna keur bungah teu jauh ti anjeunna tatkala jauh keur bungah mesti akan yang dipunculkan kesombongan, keangkuhan, keegoan, ketakaburan. Tatkala jauh, tatkala kita dilanda kesusahan mesti akan uring-uringan, stres kadituna. Naudzubillahi min stres dibiarkan tidak kembali ke Allah, stop atosan. Naudzubillahi min
Mudah-mudahan ulah waka stop urang ari teu jeung dikir, mudah-mudahan stop urang jalan urang karena eling ka Allah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. La ilaha eta deui bager nguluyu eta. Jeung anjeunna di mana-mana. Faridu billahil farid. Nyalira jeung nu nyarira teu aya tandinganana nikmatna. Lamun jeung Allah keur mam keur ameng keur ngobrol keur nyalira keur berjamaahna, waduh nikmatna teu aya tandingna. Maka adzikru nikmatum minallah. Ari dikir eta nikmat pang agung-agungna, pang istimewa-istimewana nu dihaturkeun ku Allah ka hambana. La ilaha didinya bager. Sok 10 latifah jalan ke. Tos jalan dina 10 latifah mah kabeh jadi sultanul adkar, rajana jalma-jalma nu dalikir. Sabab didinya mah ku Allah dihaturkeun babatuan pepohonan, segala matahari, bintang, bulan, ikan-ikan di lautan sudah sama menyaksi bahwa ibu, bahwa bapak adalah seorang dakirin dakirot. Ibu dakirot, bapak dakirin, tireng-rengan jalma dalikir. Geus disaksikeun ku Allah, dihaturkeun ngalakungan malaikat-malaikat Allah bahwa mudah-mudahan sadayana makhluk Allah harus mengakui bahwa si Fulan bin Fulan sedang dicintai Allah. Dengan sebab apa? Ingat pada Allah. Sudah radiasinya muncul sampai ke ikan-ikan di lautan. Radiasinya sampai kepada pepohonan. Radiasinya sampai kepada awan yang tebal, sampai ke langit ke-1, ke-2, ke-3. Itulah dzikrullahi akbar. Karena ada akbar, maka jangan mana mungkin. Tidak ada istilah mana mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak ada mana mungkin dengan kalimat dzikrullahi akbar, kan akbar. Kalau istilah kimia dan fisika mah itu adalah tak terhingga. Maka rumusnya S ataupun T. Jauh tak terhingga, tapi yang jauh tak terhingga tidak akan bisa dicapai oleh apapun yang bersifat berkapasitas biasa-biasa. Yang harus mencapainya pun juga kapasitas tak terhingga. Apa kapasitas tak terhingga? Teu aya deui. Sakumaha pidauh manteuna nyalira dzikrullahi akbar. Gunakan kapasitas yang tak terhingga. Apa? Dzikrullahi akbar, itulah akbar. Kalau akbar tak terhingga. Jadi kalau bapak ingat ayah, ingat ibu, ingat nenek yang begitu memesrai, menyayangi, mencintai bapak dulu, karampak ku bapak ayeuna, kumaha ieu adu belajar hate eling ka emak, ka bapak, ka aki. Hayang mere naon? Hayang kumaha? Maka aktifkan dzikrullahi akbar. Yang menyampaikannya bukan kita. Karena kita itu berkapasitas biasa. Tapi pakai dzikrullahi akbar tak terhingga, bukan biasa lagi. Maka dia tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Kan ayeuna mah terhalang oleh ruang dan waktu, betul Pak? Coba kita terhalang oleh ruang dan waktu. Di alam bumi ieu baheulana, di alam mulki dikir urang masih kahalang ku ruang jeung waktu. Ibu kalarang ke ruang jeung waktu bisa dikir ibu. Lamun mereka gunakeun dikir anu berdasarkan min afwahil am yang ada dalam kategori hukum syariat dalam ilmu fikih aja. Nah tiasa ibu ngaos Quran eukeurhead, tiasa teu? Tiasa bapak hoyong ngaos Quran eukeur kahampangan, kabeuratan, tiasa? Nah, teu tiasanya, teu tiasa. Lihat aja Fathul Wahab di halaman ke-10, teu tiasa dalam dimensi ilmu fikih. Tapi melalui dzikrullahi akbar yang dikatakan tadi ada dohron, ada batman dalam dimensi batin yang tidak ragu lagi bagi orang-orang yang beriman. Karena ketinggian Islam itu adalah, maka silahkan dialog suci dalam ruh Bapak, silahkan dialog suci dalam kolbun Bapak. Dengan siapa? Dengan Sang Pencipta, dengan Sang Pemberi, dengan Sang Pengatur. Siapa namanya? Allah. La ilaha. Allah itu yang apa? Itu nama dat. Sifatnya apa? Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Disebatnya jenengan Allah ku Bapak dengan penuh penghayatan kacanak sadayana. Ari ngarti mah
Ya jalmi namina saha Pak Ade, Pak Agus. Tatkala dia sudah akrab bersama dengan Pak Ade, insya Allah akan ngerti Pak Ade. Nah, tatkala nyebut nama saja Pak Ade, tapi ningali beungeutna ieu nu nanya, hafal ieu teh. Jadi beungeut jelema lo bakal bingung ya. Beungeut jelema siga lo bakal butuh ieu mah. Terus ngerti karena sudah dekat, ada perhatiannya, tahu dia. Apalagi Tuhan, sang pemilik, sang pengatur yang tidak terhalang oleh segala sesuatu karena dia maha pemilik segala-galanya. Pak Ade ngerti ku cara bahasana, ku cara lembahna, ku cara sikapna, insyaallah ieu keur kapepet boga kabutuh. Sok bisa sakitu sekali-kali mah. Mungkin dongkap ka Pacecet, mungkin dongkap ka bapak sadayana. Aya pemahaman eta. Insyaallah akhirnya tercairkan apa yang ada di keluhan jiwanya oleh seorang sahabat yang sehajati. Maka orang kudu boga sahabat menumpang saya saha Allah. Maka nureka Mekah wae sok urang ngadoa, Allahumma antas sahibu fi safarina hadzal birra wat taqwa. Itulah doa nureka Mekah. Mudah-mudahan enggal ka markah sadayana amin. Ka Mekah hajian umrohan bihaqqi la ilaha Allahumma he Allah antas sahibu saliran nyarengan fi safarina hadza dina lempang anu ieu, dina naik pesawat nu ieu, dina berjalan ieu hoyong sareng salira abdi mah Gusti. Allahumma antas sahibu fi safarina hadza al birra wat taqwa dina pirang-pirang bari ngajalankeun kasaean sareng takwa. Ari jeung nu gaduhna bakal kacumponan kabeh. Insyaallah da anjeunna nu gaduhna, anjeunna nu ditujuna, anjeunna nu bakal merekna ge, anjeunna nu nangtoskeunana saha Allah. Jadi maha otomatis tujuan bapak ka uninga naon harapan bapak ka uninga bari bapak loba kelemahan loba salah uningangeun anjeunna tapi bapak ngalengisna bener-bener tawajuhna bener-bener dihampura harita keneh kudat nu maha pengampun innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itulah semakin batin teu loba deui diucapkeun ieu da batinna geus jalan ngarti leket teh ngarti teu lila solusi datang ti kaler lewat telepon mohon mama sanes ieu abdi gaduh ieu tadina insyaallah mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka sadayana berbagai profesi mudah-mudahan dilancarkeun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tadi alhamdulillah terus dipimpin ku ajengan mimpin salat urang ayat eta sing nyaliara ka sadayana amin dipasihan jalan keluar ku Allah nun salat di dieu ngalakuan manakiban me ngalakuan hotaman mudah-mudahan ku Allah diaturkeun berbagai limpahan curahan kadeudeuh tanya Allah bihaqqi la ilaha kirang langkung hapunten kasuhun kasadayana hapunten ieu saalitnya sirul asrar da mana da ieu mah kitab guru urang sadayana lamun bapa nyebatkeun Syekh Sultan Aulia ieu kitabna Fathur Rabbani seueur Tafrihul Khotir naon deui Lubabul Maani Nurul Burhan wa seueur ya ulah lamun bade nyebatkeun pangarsa Abah maon di surat ku pangarsa Abah Miftahus Sudur nu piwarang ku anjeunna Bayan Tasdiq karya Syihabul Muhsin. Teras deui naon Bidayatus Salikin kakaranya rioskeun Abah nyarioskeun kata Abah tapi masih kata cenahna nu kitu mah cenderung kana asumsi tos asumsi ka dituna beak karep daripada beak omongan mah geus ngarang bohong ka dituna teh naudzubillahi min kata Abah kitabnya mana kata Abah Miftahus Sudur bager lamun bade nyebatkeun kata Abah. Jadi tatkala bapak ngaoskeun di Miftahus Sudur berarti bapak sedang dikrus solihin membicarakan orang-orang soleh. Wa inda dikris solihin lamun bapak teras ngungkapkeun kata-kata orang soleh insyaallah tanjulur rahmat wa tahsulul barokah lungsur rahmat Allah harita kalayan naon hasil makosid anu pinuh ku barokah Allah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan orang diangken murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul
Arifin radhiyallahu anhu sayyiduna wa mursiduna. Diangken ku anjeunna, diangken ku Syekh Abdullah Mubarak, diangken ku Syekh Abdullah Mubarak, diangken ku Syekh Tolha, diangken ku Syekh Tolha, insyaallah diangken ku Syekh Khotib Sambas, diangken ku Syekh Khotib Sambas, insyaallah diangken ku Syekh Murad, Syekh Aliyuddin, Nuruddin, teras Samsudin kaditu. Syekh Samsudin. Alhamdulillah pribados parantos ngalangkungan waktos di Kedah teras ka Selangor teras disarangan ku Ustadz Juki nyaeta jaroh ka Hujroh Sarifah Syekh Samsudin guruna Syekh Khotib Sambas. Alhamdulillah mudah-mudahan abdi waktu kamari ka Kalimantan aya nu hoyong nyarengan di Kalimantan Barat sami Syekh Khotib Sambas kalersan nu bade nyarenganna salah sawias putra wakil talqin nyaeta Nur Fatah Kiai Haji Nur Fatah mung ayeuna mah tos ngantunkeun mudah-mudahan we aya dina barokah pitulung Allah aranjeunna itu panten insyaallah mudah-mudahan urang-urang sadayana ieu iraha bae mun ku Allah diaturkeun ka urang mudah-mudahan nyobian urang jaroh ka Syekh Sultan Aulia secara dohirna mudah-mudahan di mana di Baghdad mudah-mudahan ku Allah diaturkeun pas aya nu hoyong disarengan waktu sarita kabujeng pandemi nya teu cicios aya nu hoyong disarengan ka makom Hujroh Sarifah Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani mudah-mudahan we sareng bapak sadayana ibu sadayana waktosna iraha bae mudah-mudahan urang dipasihan waktos ingin hoyong jaroh di makom Syekh Sultan amin bihaqi la ilaha itu paminten da imam metodana urang toriko jadi sok asa tatkala disebat mursid nu mana wae nyangut na jiwa urang disebat Syekh Tolha aya nyambung disebat Syekh Khotib Sambas nyambung daan ranjeuna insyaallah tatkala nyebat anjeunna dina bapa aya tos aya hate irtibatul qulub dengan mursid awal nyambung sadayana insyaallah kartos Pak mudah-mudahan eta sadayana tos didinya mangga ayeuna mah bil barkah wasiat anu namanya teh wasiat seueurkeun dikir ka Allah insyaallah kalamet cinta ka Allah amin kadua seueurkeun sholawat insyaallah ciri cinta ka Rasulullah amin katilu seueurkeun istighfar ciri cinta kana diri sejati sabab cinta kana diri mah iwal tiah seueurkeun istighfar da loba limpas loba offset diri urang maka urang teu aya deui sanuk-sanuk we nyuhunkeun ampunan ka Allah bihaqqi la ilaha illallah wa bihaqqi Muhammad Rasulullah la ilaha kirang langkung hapunten pasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.